Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun hiji pepeli, hiji nado, tisim kuring pamudah-mudahan aya manfaatna khusus kangge dirim sim kuring umum kangge anu ngadangukeun. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Aduh Gusti, abdi nedadi hampura tina dosa dosa abdi nu dihaja sareng dosa dosa abdi nu rumasya wungkul ka Gusti abdi ukur mung ka Gusti abdi sejak pasrah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Abdi sadaya makhluk teu berdaya tina sagala macam goda mayunan coba hati walakaya tanpa pertolongan nu maha kuasa jeung hungkul ka Gusti nyuwun
abdi atas maca tina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati nyawa bakal lepas tina diri abdi pisah raga badan sareng anak rabi pisah raga badan sareng kulawargi Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya di mana syatna abdi sakarat abdi syur eseng ngucapkeun syahadat rumah sim abdi ka Allah teu taat najan jejeritan hoyong menang rahmat sabab tos waktuna tutup lawang tobat sabab tos waktosna tutup lawang tobat nyegapkeun hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.